sana nya ngan saukur nyandak anu morongkol dina jero calana nya eta mah pada dipasrahkeun ka neng di dia calon mempelai wanita ageng alitna kumaha rezeki si neng bae tamanya kin bae di teanganana nya karena kami ka dieu teh bil khusus ngan saukur masrahkeun saderet Rudi cenah hoyong ditikahkeun sareng urang dieu nya abdi nyuhunkeun kaikhlasan karidoanana ka Bapak Antonnya pun calon besan anu ti jaha ieu pangtikahkeun cenah ieu putra kami nya hayong ditikahkeun ka putri Bapak anu di dieu nya kami masrahkeun bil khusus kapun calon mempelai awewe oge kapun calon besan umumna masrahkeun ka para kasepuhan di dieu oge ka para warga masyarakat kampung jaha ieu wayahna karena Rudi ieu ngan saukur ageng badana wungkul tapi sakit pengertian mah masih polos masih cetek keneh buah pengertian agama atau pengertian negara apalagi di bidang kegiatan lincah mencari ekonomi masih keneh lemah geus bisi kakurangan ieu ituna wayahna Rudi pangjerejekeun pangdidikeun upamikeun cicing di dieu abdi nitipkeun bil khusus kapun besan di dieu calon besan oge umumna kawasan warga masyarakat di dieu nya bila mereka kegiatan kerja bakti di masyarakat pangajakeun oge kagiatan cenah jamiahan pangaosanana wayahna pangajakeun pangjerejekeun kana jalan anu bener anu dipikerodo ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nya sakali tidinya kami saya berserambut jeung kotombe-kotombena dihanap sari usap dampal jeung rorombehan-rombehanana kami masrahkeun nya hirang langkungna ti sadaya Rudi nyuhunkeun di maamsirkeun jembar lautan hampurana. Oke kami masrahkeun aya sakedar cacandakan walaupun teu saupama kami masrahkeun ka pun calon besan mudah-mudahan aya manfaatna nya mungkin karena ieu waktu entos siang ti abdi moal panjang lebar inti nama ngan saukur masrahkeun ieu nya gitu santosna kitu urang doakeun mudah-mudahan ieu putra putri irang ngajalankeun abdu nikahna muga dibere kalancaran kalungsuhan ku Allah ulah sampai aya halangan haruman ieu itu jeung santosna ditikahkeun urang doakeun mudah-mudahan pasan rumah tangga anu sakinah mawadah sareng warahmah monggo Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mung sakitu cariosan tisim abdi di penyampaian perwakilan di pun calon besan mempelai pria kilang langkungkeun yung gede maksud tadi mencemar lautan hampurana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.